para Kurawa jeung Pandawa bakanying Harepan Bratayuda Jaya Winangun di Tegak Kurusetra. Lain merebut ke naon eta teh nya Kang. Nah samarukna di dunia teh dek lila kitu. Teuing Dalamun ieu mah lamun ieu mah. nya Manusia cenah ayeuna ku syarakah-syarakahna da sabenerna mana alah pang sensitif-sensitifna jelema. Jami. Gerape kereta api keur maju satakara kebek heug teungarna paeh teh. Benar teh. Lautan anu sakitu umpal-umpalanana sok da manehna ngagajebun mah paeh. Katinggang batu we segede hulu sarua. paeh Pae. Barang nu teu sapira napi naha atuh jahatna luar biasa. otaknya Kang. Tah. Jadi kumaha atuh teteh? Teuing. Naon dina hatena? Naon tujuanna? Naon udaganana ungadek hees na teu mikir eta. Teu nanya kana dirina saha manehna sabab indung bapakna baretok kikituan teu nyiat nyieun manehna. Manehna kadunya teu maksud, teu hayang, teu mung. Tapi gelar ku kersana. Nya, tapi nah tujuanana henteu dina kersana. Istuning mawa karep sorangan. Nya Gerapek. Cenah manehna udaganana teh dunya sanajan gedong sigrong mobil loba tanah lega anger dihakan cacing kaituna mah. Ukur samet seubeuh sarua jeung nu miskin sarua nu miskin paeh hakaneun cacing. nya Naon tujuanana gerapek? nah maksud akang kumaha dalam teu kitu mah meureun teu rame Kang. Maksud akang kumaha lain dina sumerahna kanu kawasan nah ieu teh bobohongan jelema teh kumaha. Sumerah nu mana nu dipake ku manehna? Nya atuh ayeuna mah ulah mikiran batur mending mikiran urang duaan di dieu. Ai urang naon maksudna cicing di dieu? Apan ngajaga sawarga, Nah make kudu dijaga. Apan jelema asupna ka sawarga teh gumantung kana amalna. gerapek nah make kudu dijaga gerapek ai urang tugas ti saha tapi heueuh deui nya. Naon sih ngomongkeun batur? Nu matak pangeran ngabejakeun kudu syahadat oge. Ai syahadat teh ulah nyaksi diri batur, saksi we diri sorangan. Nyaksian diri sorangan boh tekadna boh ucapna boh lampahna. Heeh. Da teu kudu mikiran batur eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina pikeun ngatur diri batur. Apan geuning kudu urang mikiran anak, Apan keur urang keneh? kudu nyakolakeun anak, Apan keur urang keneh? Pek dalamun anak teh sakola atawa ku urang dicarek sakola mah pan beureun ngarungsingna ka urang keneh. Atawa teu iman teu takwa urang keneh nu bakal kababawa. Atawa anak soleh urang keneh nu bakal kababawa. Hartina berhasil ngurus anak. Urangnya ka fakir miskin da keur urang keneh eusina mah. Urang kudu hormat ka indung bapa keur urang keneh.
atuh nah make mikiran batur tapi nya keun bae batur mah dek kitu dek ieu ge urusanana anu penting mah tepikeun kahadean digugus syukur henteu sobodo da keur urusan manehna asal ulah manehna can ngadengekeun pisan ieu mah asa geus ngadengekeun ayat-ayat Allah kadar rek digugu nuhun henteu sabodo da urusanana dai pangeran mah moal rugi sanajan manusia teu ibadah pangeran moal untung sanajan manusia getol ibadah da untung jeung rugi keur maranehanana keneh nya pek paling manusia membajuang ngan dina jero baju. Acara ieu disponsori obat batuk cap bujur kalkun. Boh palawargi kaserang batuk teu eureun-eureun tong diantep. Leuet we obat batuk cap bujur kalkun. Tiasa ngalondongan rupi-rupi batuk diantawisna batuk kering akibat ti korolia teuing kapoe. Batuk basah gara-gara ti teuleum di walungan. Leuet ieu landong dijamin Tokcer. Batuk palawargi bakal pindah ka tatangga. Hoyong langkung Tokcer leuet we sareng botol-botolna. Dijamin batuk bakal leungit saumur-umur. Enggak, iya mah ketang-ketang selingan, urang dangukeun deui obrolan maut. Nan aya ridho jeung ikhlas nahan nepi kana titik ikhlas henteu. Dina eta perjuangan teh naha manehna teh kena ku polusi, ku hayang dipuji ku batur, hayang katanggar, atawa panginitanana berjuang teh tina durukan. Lamun ini tina durukan kapan kaituna jadi ruhak jadi lebu ceuk kacamata agama innamal amalu biniat jadi segala rupa amal-amalan kumaha niat tapi di pek pikir mah urang mikiran sorangan fardu ain ibadah mah nya ulah kababawakeun ku batur bisi salah hartina cekolot mah ulah tuturut munding cenah ibadah mah kapan munding teh dibawa ku garong ge ngicilik we sanajan dek dipuncit iya jadi kudu mandiri atuh urangna kudu nyaho ngan samemeh urang ibadah meureun kudu apal heula kanu di ibadahanna awalu dini ma'rifatullah ta'ala awalna manusia rek ibadah teh kudu apal heula kanu di ibadahanna hartina urang memeh nyeun pacul teh kudu nyaho heula maksudna naon jeung nyaho heula elmuna nyeun pacul meureun kudu nyaho heula gitu Kang urang mah jalankeun tugasna sewang-sewangan ngajaga sawarga di dieu pagawean urang utamakeun Ki Adi ngomong-ngomong itu saha cing kalulunu duaan ka dieu cing sahakeun anu mana Kang tuh hei saha ra naon kabeneran euy aya opay kan nah asa wau saha geuning si Ceot jeung si Domala beda sorana anaknya Babe Semar oh eta teh Sampurasun Rampes ya Kang kawan tidak Kang teh kebeneran aya cuy yo
Mereka mana Kang jatuh mereka kulunuan. aya berita deui ieu Ya saya awaskeun. ngan ieu berita teh teu ngangge tanda tangan ti saha-sahana bilihnya ieu mah ya Ah, raya euy ya ada. Beda ketang akang. wilujeng wayah kieu Kami lojang banyak kembali eta menikul imis Kang. kahujanan euy duh Paingan menikul imis gitu mah. untung aya jarum coklat Ada ngahaneutan atuh. oh lain aing ngapala laur dibawa kudu jadi dulur Baur ka bawa gitu Akang. ai teu milu aing melang ka dulur ai milu duh Ih, pugu hade goreng ya tuh teteh padu. pika hariwangeun sabab kitu niatna Kumaha teteh maksudna teh kula? dek nyarekan ka dewa dek ngagugat Oh gitu teteh. Wah, pika paureun atuh. sabab heuda karasa di ku dewek ongko Nya. Karaos kumaha. buayana dek nying hareupan Bratayuda teh perang dina waktu ayeuna sagala rupa ningkat hahargaan Sing tarereke geuningan Kang. cing tarereke politik teu stabil ekonomi pun kitu deui Moal stabil Kang. wisatawan ti mancanegara eueuh datang boh domestik Daya pemasukan itu. pemasukan pisan ayeuna aing ieu melang kanu jadi dulu sampurasun rampes mending balik deui ka ulah digugu tawa nafsu teh diuk turkeun aing Ya, tong loba carita tuh kan bae. ulah loba carita heula aing situ ka dunya teh ulah loba teuing mapatahan di dunya teh heula aing akan uyah teh Gitu tuh teh mah. montong sok guminter teuing sia heula aing dina seni teh deuleu eta da si eta mah jadi ukuran nu kitu-kitu wae Pada panggeulana jadi ukuran. dumeh geus lila icikibung dina seni sagala rupa heula aing dititah ngeunang malapur teu becus ning macak ilmu eueuh tungtungna ge kitu sareng saha deui abdi sinduaan nu dararamang di ditu nya kitu teh we sae ulang hanuhun atuh kasepuhan Abah Semar Damang sae bade kasawarga gitu sih bade nepangan Batara Guru sin Raja Triloka maksudna teu perlu nyaho urang dieu mah ieu mah urusan kuring jeung Batara Guru ieu urusan intern tapi nyangkut ke keselamatan syariah ieu ge sae taku kituna kinten-kintenna abdi tiasa lebet ka kasawarga kalebet is mangga nah ada teh dicarek pek wae sok atuh pangbukakeun kaula eueuh hak nanyakeun maksud jeung tujuan sumuhun tapi hak sote kaula marek nanyakeun kuncina kunci naon kunci naon gamlok kunci lawang sawarga hormon di dia di nu ngajagana tati balik tibalik kumaha maneh ti dunya ka dieu nya ai dunya teh eunteungna akhirat tah sing inget gerapek mecakan maneh lamun ngeunteung ai kitu
lengan katuhu jadi kenca grepe nya bener di dunia mah nu boga imah nu nya ka kunci teh nya ta ieu mah di dieu mah maneh tuh percaya nu matak balik deui aya teh gablek kunci mah titah dibawa tadi kunci gamlok jadi kunci sawarga teh aya di dinya lain di kaula anu hak nanyakeun kunci mah maha kuncina kunci sawarga teh aya di anjeun mun bisa ngajawab pertanyaan tah bisa muka kuridona Allah bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah kalayan izin anjeunna wayana anjeun bisa ngajawab oh gitu naon pertanyaanana tah lamun soal pertanyaan tah bisa ku kaula ayeuna sok sabab ieu lawang sawarga teh nutup tapi muka sabenerna mah kumaha itu jadi lieur kieu kuring mah jing ka dieu teh balik deui lieur aing mah ceuk aing oge tuturkeun wungkul sia mah ulah baca capek mentong bawel sia dengekeun aing heuh maksudna teh naon atuh heuh dengekeun ku siang ke eta geuning lawang sawarga teh nutup tapi muka kumaha tadi dia kudu make polo pake hulu si laing deka Bandung ini ke terminal Sukabumi pantau bus teh nutup terus tapi lamun sia boga ongkos sanajan nutup dibukakeun sabalikna lamun sia teu boga ongkos sanajan molongpong molongo pantona muka tapi tetep teh bisa abus teh berarti nutup teh oh kitu ongkos aya di sia naon pertarosanana sih hayang geura panggih kuring jeung barakatak guru Batara gitu sok atuh kuncina pertanyaanna geura bikeun akang kieu kaula dek nanyakeun ka anjeun teh tina soal perlindungan anjeun ka pangeran nyuhun ka saha anjeun nyalindung ka Allah naon sababna anjeun nyalindung sabab kieu kuring milu ngiuhan ka cepot piraku cepot kudu ngajentu luhureun uing berarti uing milu ngiuhan ka cepot teh kana naonana kana imahna atawa kana saungna tah anjeun tadi nyalindung ka saha ka Allah kana naonana tuh percaya sedang ngaji ge henteu salilana unggah putingan gapleh we jeung gapleh dek bisa ngajawab kumaha teh sok nya balak genep kaluarkeun kuring nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna nyalindung kalau teh kana rahmat jeung pitulungna tadi kaula milu ngiuhan ka cepot naon sababna ngiuhan sababna mah meureun kahujanan atawa kapanasan tak anjeun pangna nyalindung ka Allah naon sabab tuh
Umahata kuring pangna milunya lindung ka Allah teh nyaeta tina pirang-pirang godaan setan. Tapi bener euy. Jadi pangna anjeun nya lindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nu terkutuk. Heeh. Saha anu terkutuk? Setan. Cicing atuh. Hoda, kuring mah aya apa mah apal we nyaho da ngadenge. Ngan salah sih teh. Saha nu terkutuk teh? Setan. Dikutuknya ku saha? Ku Allah. Iraha. Dah sia cek aing oge nya. Ya gampang nyapluk wae sia mah. Aya pancingan teh teh nyaho ngait belgu. Sok sia jawab goblok. Newa-newa aing wae sia mah. Ah nah, aing nyaho mah. Saha nu dikutuk teh dawala setan ku saha? Ku Allah iraha. Baheula. Kumaha ngutukna jeung kumaha harita pangna ngutuk? Dina nalika Nabi Adam para malaikat dipiwarang sujud ka Nabi Adam. Kabeh malaikat sarujud ila angin malaikat musyarafah anu teu sujud. Malaikat musyarafah nu teu sujud nya didinya kena kutukan Allah. Kumaha ngutukna? Ablasa bedegong sia. Hartina ablasa teh iblis bedegong sia. Kitu nya. Jadi dikutukna setan teh baheula. Ari ayeuna dikutuk keneh ku saha? Ku Allah. Moy nya aya Allah ngunek-ngunek. Menya aya Allah dendam ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus. Ai setan menang saha? Menang Allah. Ngeserek dikutuk mah atuh eueuhkeun we. Da anjeunna nu ngadamelna. Hor. Kumaha jadi ngabuntut pangkong atuh kuring. Ceuk aing oge sia. Itu je so ustad sia mah. Di kopea awas nu diserang we kana tauhidna ngageblag sia. Dumeh getol kataju. Kaciri we di dieu mah tina taud oge geus kapanggih sia teh ibadah teh tina naon teh ini teh. Tina ikhlas tina naon. Tidak hayang kapuji. Jawab dawala. Ayeuna dikutuk keneh setan. Nya dikutuk ku saha? Ku Allah. Baheula setan usul ka Allah hayang panjang umur diguguh henteu ku Allah. Digugu nya basa setan hayang gagah digugu teu ku Allah. Digugu basa setan harek ngagoda manusia di idinan ku Allah. Di idinan geuning eta kalah diogo lain dikutuk ya. Jadi lieur kuring ieu.
semua jual turun tulungnya sudah karena ayat-ayat kayak itu ayat hujan tamat sih teh. Jadi liar ilmu sesat sama dong ubaran maneh ya maka jeung nyaritakeun ilmu sesat musyrik kafir ceuk nabi baheula lamun maneh nuduh kafir ka batur sabenerna maneh nu pangheulana kafir teh haram lain haram sian bodoh siap diuk mending balik bahaya lalawara teuing teu nu lalawara mah kalong hees ngagantung cing nah eta katerangan anu salah atawa maneh nu mikirna anu salah teh sedangkan dina katerangan nu tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nya salah katerangan henteu saha nu salah jelema sabab jelema mah budakna kasalahan jeung kabeneran jadi cek anjeun anu terkutuk ayeuna teh saha dewek jeung si lain kaula jeung anjeun kuring jeung anjeun kapan tadi setan yang terkutuk baheula tama waktu bedegong teh da ayeuna mah dari godaan setan yang terkutuk jadi nu dikutuk teh godaan godaanana mun dihakan ku urang pangbibitana mun dihakan ku urang naon ari godaan setan sabab setan mah nafsuna kidib kitman bilada hianat nafsuna amarah loamah sawiyah mulhamah kaituna syirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki taetan terkutuk teh disaha etan nerapna nah pagawean setan beti pake ku manusia atunya puguh kutukan teh kena ka manusia numata kuring ngahinarkeun diri tina kutukan-kutukan jelema jeung tetangga nyaeta supaya kuring teu syirik teu pidik teu jaya kaniaya sabab eta syirik pidik lamun dipake ku kuring jadi kuring anu terkutuk teh sabab ieu diri nu bakal kacingcirihi wujud anu bakal katempuhan nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katalangsara jadi godaanana pan tadi ge dari godaan setan yang terkutuk si setan mah teu naon da eta mah hakna da setan mah makhluk nu pangjujurna nah setan mah disebut makhluk jujur pecakan ajak hade ku silingna mungeun si eta mah masih cara silain gaple hayu salat hayu maling hayu jadi kutukanana ngakibatkeun nyilakakeun ka kuring teh sabab kuring make hakna hak saha hak setan godaanana dibikeun ka kuring ku kuring dicapluk nya kuring anu kena kutukan pecakan ku silain syirik grepe ka tetangga pidik jail kaniaya iren panasnya dudupak rumpak ngupat simuat kabatur da ku tetangga ge dikutuk sia teh
diomongkeun pada ngagorengkeun pada eta teh manusia terkutuk nu kitu la ilaha illallah Gusti lamun teu dibejaan ku kuring moal kitu tah Eta teh nyarap ti papatahan ku kuring teh syukur hayang dikadek ya mah nuhun cepot tuluy ngadua kalianana kuncina naon nyaeta dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang cek sunana kalayan jenengan Allah nu sifat murah kalayan nu sifat asih nuhun ai bismillahirrahmanirrahim eta makarek maca nuhun dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang eta makarek hartina nuhun sedangkeun sekaterangan ilmu mah sanajan saayat sakalimah tepikeun ka mana ditepikeunana kana amal nya geus jadi amal karek maca wungku jeung ngahartikeun acan kumaha ari amalna bismillah sangkan mati abeh matu abeh diri henteu motah terlebih dahulu itu salaresna iya simkuring ngadunungan ka salira teh jalmi burat beunghar abdi bujangna salira teh balaupata kulantaran abdi ngabdi ka salira iya sok abdi titah cepot lan jig maneh ini kaitu ka Sukabumi tepungan atin ka Bang Jabar yang atin bejakeun kitu aing ngecelok duit ieu jaminanna sertifikat jig ini mangga dengan nama Balaupata abdi ini lengkah Balaupata nu diucapkeunana ucapan Balaupata sabab dengan nama Balaupata lempang lengkah saha lengkah Balaupata nu diomongkeunana Balaupata niat Balaupata miriki lempeng hartina ihdina siratal mustaqim jalan anu lempeng sabab dengan nama Allah teh tah di jalan aya awewe ngagupayan ceuk awewe Kang ka dieu kuring jadi mengkor jadi lengkah saha tah jadi lengkah cepot ayeuna mah lain dengan nama Balaupata nah heureuyan ku aing awewe teh cekuk punuk aing aya nu neungeun aya pitulung ti salira moal malahan tibatan menang pala kalah menang palu itu lamun dengan nama Allah tekadna ucapna lampahna kudu karena anjeunna nyaeta make modal welasan jeung asihan sabab bismillahirrahmanirrahim teh dengan nama Allah salilana welasan jeung asihan tapi dina dengki goreng hate dina hate dengki goreng hate sik-sik melik teu kaopan teu payaan ai eta dengan nama saha syirik pidik terus-terusan bismillah terus dibaca ongkoh nyebut dengan nama Allah tapi hate dengki lengkah saha eta ai dengki dagangan saha dagangan iblis
ongkoh ucapan dengan nama Allah tapi anu dipakai amal-amalan anak amalan iblis bongana syirik pidik teh bakal menang jaminan moal bakal yakin bakal kasyawarga moal tuh jadi yakin dina amal anu bakal nepikeun nyaeta salilana walasan jeung asihan sabab dengan nama Allah. Lamun hati dengki lain dengan nama Allah, dengan nama iblis teh. Ongkoh geus nyalindung ka Allah dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati dengki, hati sulit belang baya. Sedangkan ari hak manusia mah kapan tidituna sidik tablek amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah nyaahan jeung dedehan tapi naha dina hate nyengsang wae. Kaula moal hayang nyaho maksud jeung tujuan maneh asup ka sawarga nu penting aing sukses maneh bisa ngajawab dua kunci ti kaula. Lajeng wae kalayan izin nu kagungan ilawang selamat tangkap muka. Sinanrat mamrat matugia malaraseu. Sinanrat mamrat matugia malaraseu. Sahaya kilang gumilang Woloh dola Gusti ya bisi pajar aing bohong konsina teh aya di maneh jawaban maneh tepat mangga silahkan masuk mangga di haturanan kalebet dagening itu lawang sawarga parantos muka ku maneh nyaeta alatan kunci aya di maneh wala kalayan jenengan anjeuna murah asih anjeuna jadi abdi teh bebas itu geuning pantau lawang sawarga geus muka silakan masuk Kang wilujeng turkeun aing ayo Allahu Akbar. Gusti nikmat aing di dieu. Eueuh hiji runtah nu kadeuleu. Kemang-kemang warna-warni di papayas malar pantes curcor cai nu harerang. Bararasih di sawarga mah. Ai hate mah bunga nah gitu ngan kuring teh tetep teh melang mah Kahariwang mah gede. ai siling teh betah mah teu jige balik deui keuni aing di dieu di sawarga meniloka aing rek ngamukim di dieu dek bubuara di dieu ngeunah aing ibadah ka pangeran di dieu moal anu ngaganggu. Nah, sia jeung sirikeun ka aing. Naon ieu teh maksudna? Heueuh di dieu mah aing mah ieu hate nepi ka 12 ieu. Moal aya gogoda aing mah di dieu ibadah teh jiga kitu sia kitu balik di kadunya. Bejakeun ka yang atin aing moal balik deui gitu.
jadi cek panjang KAK bakal mulus ibadah di dieu teu bisa kumaha sia teh bisa sote ibadah ka pangeran aya nilai lamun dinu loba gogoda aya dinu eueuh gogoda ibadah naon nilaina dek ngalakukeun sobar tawakal di mana aya di dieu da moal aya nilai bisa sote puasa aya nilaina lamun akak kuat puasa di restoran hei cepot kembalilah kau kembalilah oke maksud tujuan aing lain eta naon aing teh ninggal masyarakat keayaan di Marcapada anu syakil hareng-hengna aing kitu nyaeta aing dek ngagugat ka Batara Guru teh lain dek ngagugat harta jeung kakayaan sabab lain udagan aing medahar sama seubeuh ge cukup aing kitu naon atuh dek ngagugat teh supaya Batara Guru pimpinan Triloka tri teh tilu loka alam mana wae nu dipimpin ku Batara Guru alam Mayapada nyata sawarga Maniloka Jonggring Salaka dua alam Madyapada alam tengah alam Kajinan tilu alam Marcapada nyata dunya ieu di bawah pimpinan saha Otipati nah aing nganutna raja-raja nu aya di dunya ka saha ka Batara Guru tak kunaon Batara Guru teu bisa ngeureunkeun kana Bratayuda sabab anu ruksak mah aing nu laleutik nah ieu teh ngahaja Batara Guru teh ngadukeun jelema apa kumaha pikir ku sia tukang beca oge sanggupeun ngajedog hungkul menina kursi bari hirup teu dibarengan ku rasa tanggung jawab sakira-kira Batara Guru teu sanggup jadi pamimpin teu sanggup meureunkeun Bratayuda ngabatalkeun Bratayuda aing ngamuk edan-edanan aing di dieu kadang-kadang aing edan nyaan tingalikeun ulah kaleuwih gitu ngomong teh sabab pangeran tersepun ka jelema nu sok kaleuwih tah henteu hak imah hak aing sabab lembaga yang paling tinggi itulah adalah rakyat mun Batara Guru ngarti kadatangan rakyat moal teu nyemah sabab naon mana teh butuhun ku rakyat teh coba pikir dek mimpi naon lamun eueuh rakyat dek mimpi cucunguk mata kadaulatan teh sapinuna aya di tangan aing aya hak aing di dieu ngan ulah soteh ngaruksak nyaeta ngayakeun tindakan anu anarkis ngaduruk maledogan alut-alutan ngaruksak pangwangunan anu geus aya itu namanya belum dewasa dalam berpolitik sarua jeung nemongkeun kalemahan teh euy ngomong we aya nyaho nepi ka berbah mana dahak pek aya tanggung jawab mangan di mana-mana aya kacanin bangman kuring ulah dibawa da kuring manganter melangkah akak da kuring di bejaan akak keukeuh neutreug sia mah lamun aing geus untung karena pangheulana pahlawan kaberangan batok sia teh benar teh aku saya pangasilan ka karangan lain kitu kuring mah pake we tata sopan santun ramah tamah erek sopan santun heula ngan lamun keukeuh dewek di polototan aing bakal leuwih luhur benar itu teh dewa
nah memangnya hak asasi aing salaku manusia terek diukur ku tungtung sepatu dewa teu bisa goblok adieu teh geus rea deuleu tah eta ieu boga dulur tepokan teh Pika paureun teh eta. ngan munafik teh lamun dibere kursi maju jempe manehna ge teh oh bere we kadudukan nah sia bisa ngomong gitu loba contoh loba nu poka ngomong kemana karep gek we dibere kursi pego jempe gek jep we teh mah kawas gang katincak tah nu kitu nu munafik teh nu kitu kudu dituar teh cokorna teh ai keur aya pangabutuh pan karaya teh ngolo-ngolo tek-tek bengek teh ku hanteu masjid can angus ge anguskeun ngaleng tapi bari neke omat dina waktuna gitu ulah hilap tah eta teh mani politik teh nu kitu deuleu politik duit teh deuleu matak aing mah tingalikeun lah heuh kade ulah kaleuwih lamun kaleuwih kuring rek ngejar mana teh ha ieu di mana Sukabumi itu di Lapang Merdeka Kodia Sukabumi oh jarum coklat gawe bareng sareng Radio Fortuna dina raragami eling hari ulang tahun Bayangkara duh Bapak polisi wilujeng ieu kali 50 genep na dirgahayu bapak-bapak polisi malihana nyepitan masa itu 110 murang kali enjing di sepitanana hidup mudah-mudahan cing jara dijalmi anu soleh Amin. malihan ngahibur warga masyarakat sabudureunana ulu Ibu Hajah Dedeh pimpinan Radio Fortuna aya Bapak Adi Sanjaya Bapak Santoso Bapak Herman di Jarum Coklat Pak Ajum Pak Sikin toko obat Pak Dedi Posgiro Sukabumi aya Kang Dalang Tatang Sugana aya Kang Dalang Ganyar aya duh kara rumpul euy Dalang cilik cep oga aya dalang cep oga aya Kang Ani aya Kang Ani Cibadak aya nya aduh Eyang Atin deul itu Syakula Wedet wah eta Kang di Bang Jabar sok boga duit mah setorkeun lah ka Bang Jabar ya tenen mirawe aya setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji kadinya tuna atusnya tabungan Jabar oke hadiahna teh kendaraan Nissan Terano wah oh sugane Kang aya milik atuh alhamdulillah Bapak Ota Bandar Gedang aya di Gunung Endut Syumping separa kanca aduh Cikantun Kong Haji Tilio Gunung Guru nuhun wilujeng tepang Kang Ais pangampih ti PT Radio Boma Bewara Suara aya nya nuhun wilujeng tepang dina waktu ieu laras aduh Pak Yosep Aditya Pak Iam Adi Marga Pak Edi Sama alias Epot Kelana aya Pak Idna Septa aya Pak Surya Herlambang Pak Wisnu Ardana sumping Sara rumping dina wengi ieu nuhun lujeng tepang
Bapak Aceh Kurnia, Bapak Jajawi Ganda, Bapak Beni Effendi, Bapak Sulaiman, Pak Rahmat, Pak Deni Sopani, Abah Duki, Abah Duki Ayah Yansur, Mamah Mimin, Mamah Mary, Apih Aja di Radio Menara, nya Aki Ajum di Radio Fortuna, ayah Kang Alam di Radio ABG FM, ayah Kang Epot di Radio BBS Cibadak, Kang Ajat di Radio RSPD FM, Nuhun Wilujeng Tepang kalayan kagagelanana parantos katampi, mohon amin Wilujeng Tepang dina wengi ieu patepang deui ke dina kaping 28 Juli nya laras di Terminal Cikonang Lama nya dina sosialisasi lingkungan pemukiman sehat di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Jawa Barat mohon sareng Pemda Kota Sukabumi. Nuhun laras ka Pak Ade Supyan wilujeng tepang dina wengi ieu, sae KNPI oge anu aya di Sukabumi wilujeng tepang. wilujeng Dan wilujeng kakak Kang Dalang Dudin Wirahudaya, ayah aduh ieu murid dewek dalang ieu saka Patatang Sumarna aya ayah pimpinan Bang Jabar. ayah Nuhun wilujeng tepang dina wengi ieu nya. ayah si Nenis Nurlela di Payun ayah Neng Iis Nurlela ayah ka dieu kitu ka panggung kaul. kita kawan Dalang Peni. ayah Oh nuhun. Ka seniman seniwati wen waya di dieu nya hapunten ieu ti akang ieu. kasih uang oke ayah Dina hiburan wayang golek teh kirang juga makeun akang teh kaserang batuk ece euy. Peuyeul we deuleu. nya kitu Oh wayahna we keur yeukeun da bakat urang mah. Bakat ku butuh. bakat ku butuh urang Atuh butuh mah teh sudi ceuing aing ah. Ya, bulan kitu tah wilujeng tepang kalayan mudah-mudahane sadayana cing sarana ngerokok jarum coklat boros kabeh tahun payun tepung deui. tahun payun ke Hah? nya tahun payun tepung deui Alah Kang Andi di Cibadak ieu ngurunyung ronyong Mas Yono. Aduh bagja teuing deuleu kararumpung. Ulah Pamuhari. pamuhari Oh nuhun Tentara Edan. Oh pangsiunan teh euy. pensiunan teteh TNI lah. pejuang Pejuang teh. Nuhun Ya, bulan etang-etang silaturahim dina wengi ieu nya. kata Man ahabba ayu bisatulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi falyasir rahimah. amin Jadi saha jelema anu daek micinta kana silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina amin. amin Mudah-mudahane nya mudah-mudahane atuh. amin Oge ka kaum dangu sadayana anu nyeten di radio sewang-sewangan sing arageung milik Paranjang Yuswa laras nya dikada ada milik kayaknya kitu tah yang bulan atuh ka Bapak ieu Bapak Dandim ngahaturkeun nuhun ka Bapak sareng Ibu Wali Kota Kota Madia Sukabumi. Pokona mah ka kulawarga besar Pemda Sukabumi wilujeng tepang sae bapak kapolres ka Bapak Kapolres kasadayana we ais pangampih anu aya di Sukabumi nganuhunkeun kana nu pihak Widi anjeunna. sumohon Kalayan mudah-mudahan negara urang ieu doakeun negara Indonesia sing buru-buru deui pulih ka jati pulang ka asa. diharap Urangna salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Hayu urang ngahiji persatuan jeung kesatuan urang kokohkeun
supaya negara kuat kalayan hindarkeun tina bahaya narkoba Eta kan. anu saeutik gedena bakal ngalunturkeun wibawa komara kalayan mental para pemuda anu aya di urang di negara Indonesia Sumohon. sabab lamun terlibat karena barang anu dilarang ku agama jeung dari agama ropoh di negara Bakal koropok kan. nya masa depan negara gumantung ke para pemuda pemudi mudah-mudahan anu jadi andalan urang para pemuda para pemudi itunya Sumohon. tulang punggung negara sing bener-bener jadi tulang punggungna kokoh kuat. Persatuannya kesatuan. Mudah-mudahan ya Hujan deui deh. oh eta terjik rezeki Rezeki yang urang. keuneuh ge nyingkah sorangan kade ieu teh kuring teh moal kaleuwih akad teh nek ngagugat dewa teh lah tenang kumaha aing Pasrah. ulah pokal teuing ulah wani teuing wah kumaha aing nyata ulah kumaha aing wae hirup teh ngagugu hawa nafsu pokona lamun Bratayuda dijadikeun aing ngamuk Eta awak belakang mah. lamun Batara Guru teu bisa nyaeta ngeureunkeun kajahatan-kajahatan nu aya di alam dunya aing ngamuk Eta lamun Batara Guru teu bisa ngarobah akhlak-akhlak urang Kurawa aing ngamuk tingalikeun dek tuntut ku akang deh. aing mah da saluhur-luhurna oge si cepot salaku rakyat moal leuwih luhur ilmu tibatan Batara Guru Ih pugu atuh kita teh mah. paur we aing mah Batara Guruna henteu lapang dada lamun salah narimakeun kana kasalahanana narajang eta di mana-mana pamimpin geus ego bijil egona sanajan salah dipiningan ku rupa-rupa cara Benar. nyata aing rek edan-edanan ningalikeun Secara separan teh. pena stiker sayang tumampara Iya ge. Astra jingga parantos aya di sawarga Maniloka di Karang Kawidadarin. Iya ge. Batara Guru ngutus para dewa pikeun nepangan. Cepot. Duh. Saha we? Pindah sekali, pindah. Pindah beleguk. Saha dewa. Nama kayak kudu beulempeur da kuring ge sarua dewa. Dewa naon akang? Dewa naon sia? Ha dewala. Benar mah. Coba Dewa sautan. nya we. Eret atuh. Sugan teh eueuh nu leueur dinu kieu. Sarua we. Ulah kaget asta siga dewala. Jeung saha maneh cepot uluh ngahaturkeun semua bakti sinah syukur ti abdi ge teu kantun kula nuhun da wala cager maneh sae bapa maneh kumaha sae ngan duaan ka dieu mung 2 ekor sih panuhune ditampi kelayan kabingahan ku mang di dieu heeh dupi mang Otipati Batara Guru aya sia nuhune iya ulah kaget
Kakang Astajingga. Apa sering dewa naon eta? Batara Indra. Apa sih? Teu sangka siapa kana galur. Bubuhan minang maca komik ya mah. Ulah kaget Kakang Sebot. Syahnya Batara Sambo. Amo Bener sih dewa cerdas ya. Bubuhan isling mah. Sok beli obat we ka apotek. Wilujeng Tepanggang. Sami-sami ya. Dawang. Hai. Wilujeng tepang pulaan. Dola. Kumaha? Usum naon di dunia? Usum-usuman di tumah pulaan. Nah, singa darulah. Hah? Nah, Batara Brahma. Ya, anjir mau bubuhan minang ngurak. Because
Ayo, ayo. Jarami di sisi pagar ceborema musim salodo pamana kurang tos bener dunungan wakeng di kobodo pamana kurang tos bener wakeng di kobodo Kakek Kurnira Kakek Kurnira kaningali ingkang ngalaga ingkang ngalaga ya lawa Astra jingga dawala bingah kalayan dewa kaget ningalina wireh aya nu tiasa lebet ka sawarga maniluga kunirahangan dika semah kapihatur ulan kaunyuk mah ti abdi ge teu kantun hang nuhun cepot tawala cager bapak maneh sae ulan nuhun nuhun sareng saha di kadieu ieu katingalina wah mun kurawud gitu Boleh karijut. balik ge malah dudu euy sopan seutik Boleh hasem, boleh parangit. ulah sarwakeun yang di pasar ngomong teh Ken. Boleh digalakan, boleh lagi. Lemahan. Loh, tuman. Duaan ka dieu teh. Sumu. Dek ka mana maneh maksud datang ka dieu? Abdi lah. Da teu meunang gitu.
lain temenang sagar pakai kudu puguh aturan nana. Iya aturan di sawarga Maniloka teh ulah di kotoran ku maneh. Ulah dirurujit ku maneh. Sabab hukum adil teh nyaeta teu bisa cieut kanu hideung, teu bisa ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo, teu suan, teu ua, salah tungtut. Gitu. Saya kataji pisan abdi teh kudu kitu je. Kataji hesuk mung hanya ka naon jadi slogan wungkul jadi slogan kumaha nya jadi slogan tangtukeun hukum bener jeung adil, hukum bener jeung adil. Buktina mah geuningan hukum teu berlakuna teu keur leutik ke wungkul. Nukur gede mah wah salah. Dilindungi we terus. Rakyat teh dibobodo terus. Nu maling hayam mah pandi digunyang-ganying ditenggelan tek-tek bengek teh ku hanteu. Ai pengedar narkoba dumeh gede duitna kencarkeun. Dek di mana atuh gemleng kepercayaan rakyat ka araranjeun sararea penegak hukum anu aya di sawarga. Keke naon kasalahan dewa? Dah loba. Maka jeung naon kasalahan puguh ge kitu ai neuleuh kasalahan batur mah saeutik oge muni lu diomong-omong ai kasalahan sorangan numpuk sagede gajah dina irung diantep. Nah emangna rakyat teh geus teu neuleuh nganggap lolong ka rakyat eta teh ngomong teh kumaha jeung saha teh ngajedog sia sikat ke kau ini, silaka aing, aing wayah kieu aya kene ojek gitu, aing aya bahan kabur ya, marukana teu loba kasalahan urang sawarga Maniloka loba dipindingan deuleu. Naon kasalahanna? Bareto Batara Guru ngaheureuyaan Anjani nepi ka boga anak monyet Anoman. Saha nu rek hukuman dewa? Malahan dewa kabeh mindingan kasalahan sorangan. Nu matak ulah wakati popolotot ka dewek. Ai ieu teh saha? Dewa nepi ka kitu abong jelema bodoh. Tah ku bodona aing mah. Keheulna teh. Cing atuh nu bodoh teh ulah ditaripu wae ku nu palelinter. Ulah dibaro bodoh wae eukeun mah bodoh aing teh teh mah dibobodoh wae ku sia. Na marukana teu kadenge ku jejeuwir aing. Tiba heula pemerintah nganyurkeun di lain pihak nyaeta menganyurkan untuk mencerdaskan bangsa. Mari kita berduyun-duyun cerdaskan bangsa, di lain pihak membodohkan bangsa. Marukana teu kadeuleuh jeung teu kadenge ku aing. Mencerdaskan bangsa, bukalah pesantren, bukalah sekolah-sekolah di mana-mana. Tapi di lain pihak membodohkan bangsa. Kumaha membodohkan bangsa? Aing boga gelar, aing boga pagawean, asup digawe kudu nyogok. Nah lain ngabodohkeun bangsa nu kitu teh deuleu. Terus 1 juta mah teu bisa abus.
malahan nusangsara mah dibelaan najong galang dele di lemur teh cing atuh uling ke lapangan goblok sia teh bina-bina teuing sia teh ka rakyat teh meres teh setan ai eta si eta lalawora teuing sia batur mah ngaduruk batur mah ngaruksak aing mah ngomong naon rugi na aing ngomong goblok Silai ngeunah bararadul ai rakyat budal badieu. Silai ngeunah mani uap ai aing hese ngauap. Nepi ka dibobodo terus aing teh. Batur mah ngajajah ka luar nagara teh keur kasejahteraan rakyatna, ieu mah ngajajah teh ka rakyat sorangan sia. Abina-bina teuing ka aing teh. Kurang ajar sia pantes aing mah kurang ajar oge teh sakola ai sia eta nepi ka malik-malikeun da tutung teh dibalikeun mah juring sia keur lamun aing ditewak teh da aing mah juring dek ngomong gitu oge kagok aing ngadele moal kapalang edan aing jeung tibatan ke diuk dina kursi jadi jurig mending ayeuna keneh aing jadi jurig cepot tong digalakan atuh aing mung galak mah ulah dimimitian imah cing palolotot we sia teh para dewa teh deuleu wakil aing goblok molotot ka aing teh ngeunah bisi teh apal hakikat nama aing lembaga nu paling tinggi teh rakyat teh sabab kedaulatan ada di tangan aing sia mah sakedeung deuleu sababaraha periode bina-bina teuing rakyat masa panjang negara ngadeg rakyat eueuh pangsiun rakyat nah sia teh kabina-bina teuing ka aing teh aya kadua dibagiakeun kalayan sopan santun ramah tamah dumeh datang aing jelema puleuh dumeh datang aing jelema kieu patut memangnya hak asasi aing salaku manusia terkiukur kutuntung sepatu sia dumeh para dewa ke cepot ke ayeuna lain kengke di mana dek menang na atuh urang karek sakecap geus ditempas karek sakecap geus ditempas sok kuring ngadengekeun naon datangna ka dieu dewa maneh heula datang ka dieu teh rek naon kuring ngapugu dek nepungan Batara Guru heuh dek naon dek nuntut keadilan aing mah heuh wayahna dina waktu ayeuna teh otipati teh teu bisa narima tamu sabab ieu teh keur mikiran dek nying hareupan Bratayuda Pandawa jeung Kurawa ta eta nu rek diomongkeun ku kuring ge nah mikiran Bratayuda teh rek ngeureunkeun Bratayuda atau rek naon bek nyaksian Bratayuda coba itu kalah rek disaksian nu pasea berarti sia teh beuneu nu ngadukeunana nya provokator sling kabatur neangan provokatorna puguh sia moal neangan jurig nu teu kadeuleu aing mah bina-bina teuing tepungkeun jeung Batara Guru pokona kuring dek ngomong Batara Guru nyeta wayahna waktu-waktu erek di dinan ayeuna moal
tedidinan ayeuna dek naon tindakan ka kuring sok. Heh. Waduh. Kade samet nyingsieuna neugu. Tenang. Brahma Yaing. Cepot ya ing. Ai, nepi ka eueuh kasieun. Wah aing mah. Teu sieun ku dewa. Teu. Ai. Kusaha kasieun sia? Aya hiji aing mah. Naon? Sieun coplok iman takwa kanu kawasa eta hiji-hijina kasieun aing mah. Nah, samplaka dewa lain coplok iman nu kitu. Lain. Bongana siling salah lampah. Bongana ti popolotot ka dewek. Lamun teu miheulaan molotot mah dewek ge moal amak moal kasinggung. Boga dekeng naon sia? Naon? Aing mah tara ngalibatkeun lulian deuleu. Aing sorangan tewak mah.